Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwa as kadesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah ayeuna pribados tos aya di Kampung Sampang, Desa Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Sapertos biasa kangge ningal kaendahan alam oge perkampungan wae di palihan dieu, hayu urang tinggal sasarengan. Wargi-wargi sadaya, ayeuna teh urang perjalanan ke Kampung Sampang, masih Desa Cidagulen, anu posisina aya di luhur, di legok, nepi di luhur bukit. Biasa kauninga kurang sadayana. Karena urang silaturahmi kapalihan ditu. Yuk urang tinggal. Wargi-wargi sadaya, janten ieu jalan anu menuju ke Kampung Sampang. Nanjak kumargi kan lemburna di luhur. Kang maju. Nah, sapertos kieu. Nah, tos katingal aya bumbu hiji. Racen kepali gitu mah eta dieu teh.
wargi sadaya mung sakitu video kapi hatur di lembur Sampang Desa Cidugalen Kecamatan Cigalontang Tasikmalaya mugia tiasa katampi ku wagi-wagi sadayana oge khususna kangge nu di luar daerah. Mudah-mudahan mah tiasa janten ubar kalembur. Waktosna pribados pamit undur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.